mana maneh? Eta rek kadinana teh sagedeung. Tong ulin jauh-jauh di dia weh. Puasa. Puasa, capek, panas. Ieu mah babaturan. Ieu Pak di dinya doang, Pak. Di mana? Eta di dinya. Di pos itu. Pak di dinya doang, Pak. Mana sih? Eta di pos eta teh di eta kaler. Kemana? Ya di dinya. Langsung kemangkat jauh-jauh sih. Bodoh ah, mangkat we. Balik tong sore-sore sih ya. Dan balik sore di sentil ke orang. Kunaon yes, geus bakal berakali puasana. Encan lari urang mah. Yes, kunaon sih jika aya nu ngaganjel dina pikiran maneh? Oh, ri urang teh hayang nanya amun naon? amun ceurik teh di bulan puasa batal teh sih. Itulah Yas. Yakin rek. Waalaikumsalam. Naon euy? Pat. Tanyakeun kasih dia ya. Nanya naon Pak, tong mesese lah. Iya ya, si Dias tadi cerik. Tanya ke orang. Cerik batal apa henteu? Teu nyaho da cek urang mah. Cek urang mah henteu da, henteu batal, tapi urang teu nyaho tanyakeun we ke ka Pak Ustad dah. Tuh ayeuna we yuk. Ayo. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman. Anu dinya teh lain Pak Ustad da. Ya lain. Nah itu tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia sarang aros. Hari cerik teh batal teh Pak Ustad. Puasa terus cerik. Ceriknya ulah cerik. Umpamana cerik minta duit teu dibere nya ngamuk pumulingan. Nah, eta batal puasana. Namun ceriknya cerik sedih itunya teu sampai naon teh. Cerikna teh teu sampai keluaran itu. Berarti kumpul kesedihan. Ya naon tuh. Ya cerikna ulah gede teh cerikna. Disingke baru mantanna tapi jadi batal puasananya. Ari mana cerikna? Ada ya. Ceriknya teu batal. Cuma dahar teu batal. Rahman ya Rahman